Purnama nukung sileungit ayeuna nganjang kaguruan deui anu kungsi kapi ati kiwari urang ditepangkeun deui hariring nu kungsi nyanding ayeuna datang haleuang deui hayu patarematina cacapkeun mengkeung aya kasempetan ayeuna mangsa nu endah hayu urang Sukabunga caang bulan 14 nerawangan ati banglas ayeuna mangsa nu endah hayu urang Sukabunga caang bulan 14 nerawangan ati banglas. Purnama nukung sileungit ayeuna nganjang kaburuan deui anu kungsi kapi ati kiwari urang ditepangkeun deui hariring nu kungsi nyanding ayeuna datang haleuang deui hayu patarematina cacapkeun mengkeung aya kasempetan ayeuna mangsa nu endah hayu urang Sukabunga caang bulan 14 nerawangan ati banglas ayeuna mangsa nu endah hayu urang Sukabunga caang bulan 14 nerawangan ati banglas.